Aya bakatul ka dieu Nduk. Sanes bakatul Bapak. Ieu teh calon salaki Neng. Lho astagfirullahaladzim. Waduh Nduk. Cenah cek maneh kasep sedikit Nduk. Gini ieu malah wirung sakti babeh ieu mah. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Bapak si Aa cepot geus ka dieu Bapak. Lo geuleuh Kasem Nduk. Kasep atuh Bapak. Permisi. Lo masuk Mas. Mrene. Sampurasun permisi. Gusti Nu Agung. Loh, aya bakatul ka dieu Nduk. Sanes bakatul Bapak. Ieu teh calon salaki Neng. Lho astagfirullahaladzim. Waduh Nduk. Cenah cek maneh kasep sedikit Nduk. Gini ieu malah wirung sakti babeh ieu mah. Babeh ke untuk yang itu gagah papendo baheula. Ayo naki rupana waduh Nduk. Kumaha engke nado maneh jeung eta kawin budak nasi katuyul. Kudopan tadi ge kudu kopi susu. Ayeuna maneh kieu situ kitu waduh eueuh mending nado. Sawios atuh Bapak da abdi mah cinta Bapak. Cinta Bapak. Lu nyangguskeun bae aya maneh cinta mah. Senajan Bapak lu TBC boga minantu kieu patut ku Bapak diikhlaskeun. Ku Bapak diridokeun. Sia ngaranna Cepot. Lu Pot abdi Pak. Bener Pot teh bogo kasih Nduk. Full tank. Lu empek bae. Kuring moal nyarek. Tapi bok dek mawa ipaka sebraha. Mawa ipaka sebraha. Sin teu barang canak sin. Da manawi teh moal ditaosan ayeuna. Pami aya mah teu namu teu di Bapak ke ditaosan abdi. Leuh, namu teu ti Bapak ke ditaosan abdi. Ya tapi bayar engke nya. Nya loh, teu naon. Dibere ipaka kurang 10 juta. Duh, nuhun atuh Bapak. Nuhun Pak, meuni mager pisan. Mawa Mas Nduk? Jang Mas kawin? Teu mawa ge ranginang aya bungkus. Manya Mas kawin kurang inang, Dok. Nyai tos naon teu aya? Ieu mawa sisieuhan we wungkul kali teh. Loh, bangkrut aing. Bangkrut Dok, maneh kabina-bina teuing Dok, Bik. Bisi maneh dek bulan pokoknya orang mangke pola satuju maneh rek rumah tangga bener nuhun teu kan bae. Ngan kahayang mah bener. Pek moal nyarek kemun maneh boga incu tong dibawa ka urang. Da geus pasti incuna siga anjing bulldog. Pek sakitu. Yo kadeudeuk ka nya ahayu. Cinta marangan urang duaan. Bumi langit jadi saksi cinta urang. Najan urang jodoh pakokolot mudah-mudahan ieu jodoh teh sing langgeng sing jadi nu pertama jeung nu terakhir. Ya. Untung ieu teh kangge panganten.
kangge sadayana sakuno hirup rumah tangga di mana parantos kapenak jodoh omat eta jodoh teh ulah jadi jorok pupus di eta nu ngaran jodoh ieu panganten tina alam lalagasan nincakana alam rumah tangga tina alam rumah tangga nincakana alam rimitan mudah-mudahan ieu panganten di mana ngambah sagala rumah tangga teh sing sakinah mawadah teu warahmah kacai jadi saleuwi ka darat jadi saloga ya gogonyakan akang sapara kanca mung sakieu nu kapihatur da tina heureuy kawitna oge ulah janten ejekan we cenah naha wayang teh kieu da ieu mah sanes ngawayang ieu mah hiburan kewe penak deui dina kaping 18 urang ditamakannya kita we ngawayang ieu mah hiburanne ulah kirang-kirang hapunten ka sadayana jalaran ieu rombongan teh bade tras ka Majalengka sakitu kaul akang kapun lanceuk pangarsana Bapak Ustad Riana hilap kalapang kemarin sini wayang golek ke Abah Aang sepuh akang sareng Bapak Guru Pipin hapunten anu kasuhun sakitu nu kapihatur urang tutup ku kembang penting Sedeng Anyar Mekarti Nebaran Sari Merdeka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.